Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng petebang dangu dari sareng akinya di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda ti Kandaga kidagar spesial anu aya di YouTube. Pemirsa sadayana ngadongeng deui akina saja ngadongeng deui nyarengan para wargi sadaya kaum dangu sadaya anu nuju saumnya anu nuju ngalaksanakeun ibadah saum. Bari ngabuburit pemirsa nya disarengan ku dongeng aki mugi-mugi we saumna nya tamat duki kangke jucungna di dinten Idul Fitri, dinten boborannya. Terus sabaraha boborannya di sarangan ku dongeng aki terus silap akina ge. Pemirsa, urang medar hiji dongeng. Sabaran terus najaga riksa kebon tamat hiji dongeng masih rekan aki nyalira. Anu judulna teh Jawara Kapidangdung. Kumaha lalakon Jawara Kapidangdung teh? Urang Bandungan we sasarangan sakerap deui ulah hilap. Kangge nu nembean mancu nembean ngadangukeun ulah sahasanya mangga subscribe we diteke palebat tombol loncengna. Supados naon supados saya beja tanapi notifikasi. Kana HP-na sewang-sewangan upami akin teraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia mancu satia ngadagukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran aki mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Teu girang sapapaosna sehat lahir sinareng batin jemar mana gampil rezeki oge tebih dina balayu sareng dikiatkeun goni ngalaksanakeun ibadah saumna. Amin ya rabbal alamin. Urang keureuy Jawara Kapidangdung dina bagian anu munggaran. Sor parsa makna sor tayana naon lebih keneh kana tajilna nya kana buritna ieu teh lebih keneh atuh urang ngadangukeun dongeng langsung mangga ka parayun sadayana prung Wanci meletek serangenge di hiji lembur anu katelah Jagabaya. Wayana di wewengkon Bogor, kacida endahna. Langit koneng kahibaran cahaya sang surya anu kakarak medah rek mancen tugas pikeun nyaangan sakuliah jagat. Angin leutik ngahilibir ngoyageun dangdaunan, murageun sesaibun Ciremis. Anu masih tinggal rendang sareng manuk recet di sarada silih udag arulin pada baturna. Di tepas hiji imah dua orang jalma keur diuk pahareup-hareup bari jeung ngawangkong. Di gigireunana dua cangkir cikopi maturan nu keur uplak ngobrol nu saurang mah jajaka umuran 20 tahun. Pangawakanana sembada jangkung weweg dipapaes ku keuretan beungeut anu kasep tur gagah. Bukna rada panjang satak-tak diikat lawon warna bodas. Kusmara Lukman ngaran eta jajaka teh. Kusmara teh geus teu boga indung bapa. Indungna tilar dunya sawaktu ngalahirkeun manehna. Ari nu jadi bapana maot lantaran ditandasa ku begal. Sewaktu balik ngajual hasil tatanen ti dayeuh Bogor. Ti leutik dirorok kuno jadi mangna nyaeta Bah Dodi anu harita manako sila hareupeun Kusmara. Ai nanggus teh rek keukeuh ieu teh miang wae cek Wadodi bari paneteupna mah nyawang kaanggangna. Rada kagagah satena teh sabab sanajan sifatna ukur alo tapi Kusmara teh geus dianggap anakna pribadi ku Bah Dodi. Sumuhun bah
Anggus teda tos gilig bade milarian luang sareng pengalaman, sakantenan bade milarian pada malan, walon Kusmara bari netep ka mamangna. Syukur ari boga tekad gitu mah. Da memang sakuduna kitu ari lalaki mah. Ari ngahekok wae di mah wajah moal nambahan luang jeung pengalaman. Cek Badodi tuluy ngaregot si kopina. Bener gitu Sujang ya, marina hidup teh da geus sawawa, geus mejeunap pikeun nyiar jodoh. Ambu teh geus hayang geura nimang incu ya, da di Jagabaya mah geuning teu aya anu kapilih ku hidup teh. Sakitu Nyi Ani nyirintil Neng Ijot nerojol. Hare-hare we kawas anu tiis we ka awewe teh. Kudu remen gaul ya jeung awewe ka itu. Deh. Cek Ambu Mutia bojona Badodi norojol ti pawon meunang geui baki dieusi ku kulub syuk mani ngebul kene. Kusmara ukur alha melehem dikitukeun ku Ambu Mutia teh, da rumasa memang can boga rasa sir ka awewe. Atawa memang can aya we awewe anu bisa ngageterkeun hate Kusmara. Daerah rek miang tekus jeung rek ka mana tujuan supaya Abah babari lamun hiji mangsa maluru hidup. Badodi nyarita deui sanggeus ngaregot meh satengah cangkir kopina. Bade enjing sigana mah Bah. Hari maksad mah moal tebih-tebih heula Bah bade ka Parung Panjang we, bade ka pasar ka palih pasarna heula. Nya kitu we bari milarian pakulian sugan ari di pasar mah seueur pada malan Bah. Walon Kusmara syukur dari teu pati jauh mah. Namun geus sepi ka ditu ya wayah natepungan sobat Abah. Ngaranna teh Abah Sidik Permana. Anjeunna teh sapaguron jeung Abah, malah tamat guguru silatna dibanding Abah mah anu kabengbat kaburu menangkeun si Ambu tah. Manehna dagang di pasar Parung Panjang teh. Kenapa kok dagang teh? Bebeja we anak Abah we kitu. Badodi seuri ipis paling ngaredet ka Ambu Mutia kasawang deui mangsa ka tukang sawaktu manehna ngalalakon marebutkeun Nyi Mutia kembang desa Kampung Gorowong. Mangka deh ieu sing hati-hati di lembur batur mah nya. Ulah disaruakeun jeung di lembur sorangan. Sabisa-bisa ulah nyieun masalah komo ngasalan ti heula Mas Ujang nya. Ambu Mutia mepeleingan ka Kusmara. Sumuhun Ambu, kungkus diestokeun pisan ceuk Kusmara ka Ambu Mutia. Geus kitu mah Ambu Mutia ngaleos ka jero pangkengna Kusmara pikeun meresan papakean bawaeun anakna isu. Ari Badodi mah terus we ngawangkong jeung Kusmara ngaguar lalakona baheula keur jaman masih lalagasan. Wanci teu karasa terus nyarelek isukan ti ku berang-berang kasilih ku peuting. Ocapkeun isukna rebun-rebun keneh Kusmara geus pamitan ka Badodi jeung Ambu Mutia. Saja ngalalana nyiar luang jeung pangalaman bari nyiar pagawean ka Parung Panjang. Sanggeus pamitan kenceling bae Kusmara ini ti imah. Lumampahna teu ngambah jalan gede pikeun magat wahon. Anu katanggerangkeun tapi lempang salse mapai jalan torobosan. Mapai-mapai sisi lembur pakebonan jeung pasawahan. Kusmara lumampah ngebat ngaler mapai jalan desa anu masih mangrupa taneuh garing, beras kagintung Cilejet, leok ngetan mapai jalan satapak anu jolna teh ka lembur lumpang.
Tidinya mah kari ngaliwatan 2 lembur deui hayang tepi ka Parung Panjang teh. Kusmara lempang salse teu gurung gusuh. Sabab lain keur dinas aya udageun. Tapina keur nyiar pangalaman bari ngapalkeun lembur-lembur tetangga anu jarang pisan ka sorang kumanehna. Aya oge anu can pernah pisan ka sabab atawa katincak ku dirina. Lempang salse dibaturan ku hiliwirna angin leutik anu matak seger kana awak. Kenca katuhun jalan iuh linduh ku kakayon sarupaning kiara ki hujan jeung mahoni. Jadi tempat matuh pikeun cangkurileung jog-jog jeung saeran. Isarada nyiar bikang pikeun pijodoeun bari lempang Kusmara heheotan bari ngahariring laguna lagu balebat. Bray gera berang, bakpet ngolebat, balebat kebat ngolebat. Kahayang teh pajar gera bray berang, pak balebat, pak ngolebat, kebat liwat. Mawa beja jeung harepan, duh pajar gera bray berang. Katangan hate kaciri ati kacipta rasa horeng samoja kembangan. Rasaan panggih ngan sajorelat lir malati pasini ganti wawangi taya beja jeung carita duh Gusti geuning balebat. Keur anteng hariring kitu Kusmara direwaskeun ku sora awewe anu menta tulung. Kusmara rungah ringeung ngadedengekeun eta sora tapi sora anu menta tulung teh ukur kadenge 2 kali kaditung mah jempling deui. Teu kadenge nanaon ukur sora manuk we anu masih recet disada dina luhur tangkal. Sidik ti belah kaler sorana mah. Gerantos sate Kusmara teu mikir 2 kali jorelat jeleng berengbeng bae. Kusmara ngajorelat muluk ka palebah datangna sora. Meunang sabora kedapan Kusmara lumpat jog-anjog ka sisi hiji walungan. Eta walungan teh ngaranna walungan Cimatuk, walungan anu caina herang ngagenyas. Paranti mandi jeung nyeuseum pikeun urang lembur di sabudeureunana. Geuning walungan ieu teh di mana derang soranya nu minta tulung. Da usaha di mananya? Usaha ieu teh. Kusmara rada buntu udageun sabab di hareupeunana jelas-jelas aya walungan. Manehna terus surat reret bari mapai sisi walunganna atuh breh teh dihandap tangka cangkring sisi walungan. Aya saurang lalaki keur ngabekem saurang wanoja. Bari ditangkep pageuh maksudna mah rek digolerkeun dina jujukutan. Si lalaki teh berewek bae nyoehkeun kabaya warna kaya si wanoja. Untuna anu tonggos budal gadil ngagalentoran pipi jeung beheungna si wanoja. Orat si wanoja katembong bodas montok matak tambah nafsu pikeun lalaki tonggos anu rek ngaguna sika kana kahormatan si wanoja. Leungeun katuhuna ngaragamang kahanap rek ngudaran samping si awewe. Dina kayan kitu, hiji bayangan bodas ngolebat nyampek bari cekuk bae tak-tak si lalaki tonggos teh dijajak satakerna. Akibatna awak eta lalaki maclang aya kana 3 tumbakna. Gulitikan dina jujukutan. Bayangan bodas nu bieu najong teh taya lian ti Kusmara Lukman anu make papakean sing sarwa bodas. Kusmara nyokot baju kampret dina buntelanana song diasongkeun ka si wanoja geulis anu sibuk nungkup 2 gunung kembarna. Kedua dampaleungeunna. Anggo ieu nyai. Ceuk Kusmara anu saterusna mah melong ka si tonggos anu nguniang hudang bari beungeutna burahay beureum kalimpudan ku hawa nafsu. Jadi pahlawan sia teh, bakal kaduhung deuleu sabab sia salah milih musuh. Yo, bisi sia can apal ka aing, yo. Dewek nu katelah Satiawan, anak buah kahiji Asep Raneg Jawara tidak hilir. Cik si lalaki anu ngaku ngaran Satiawan bari nepak dada bangun jumawanaker.
kuring teu paduli saha anjeun. Nu jelas kalakuan anjeun teh jahat. Kuring wajib bebela jeung nulungan ka saha bae sakur anu keur keuna ku musibah. Tembak Kusmara teuneng ludeung taya riuk-riuk sieun ka eta lalaki. Oh, hayang diwara hari kitu mah. Tadi mah saya. Satya Awan ngagajang ka hareupeun Kusmara bari ngadiuskeun pereupna anu ngarah kana cukang irung Kusmara. Kusmara rancing geus manehna gancang ngalelepkeun sirahna. Tuluy ngagerendel ka handap bari ngarengkas suku lawanna dina gerakan maung ocon. Tapi Satya embung ari kudu 2 kali namru mah manehna ngagajleng ka luhur pikeun nyingkahan rengkasan suku katuhuna Kusmara. Horokaya Kusmara nyusul tepus ku pereup katuhuna ngagunakeun jurus ajul gedang. Hiu ciduk kekemplong Satya Awan pisan nu kajojok ku jurus ajul gedang. Kalayang kebru pikeun kadua kalina awakna Satya Awan teh namru dina cukut sisi walungan. Ayo signa sia teh geuning. Pantesan sia gede kawani. Satya hudang bari jumaring jeug tuluy masang kuda-kuda anyar. Sabrut deui. Manehna narajang ka Kusmara peureupna ngahiuk manibang baraan rek ngakedor kana careham nu jadi lawan. Kusmara ukur seriipis sabab gerakan silat lawanna teh kacida lalawodehna. Kawasna pangabisana jauh aya 2 tingkat hanapeun manehna. Kusmara langsung ngarawel pigelang Satya tuluy dicentok satakarna bari turna ngahemat datang mapag awak Satya Awan ngagunakeun gerakan jeblag panto dina ulin Jagabaya pangleler tibah Dodi nu jadi mamangna. Tumerapna pikeun Satya mah kacida ripuhna sabab hulu angeunna katunyel pisan ku turna Kusmara. Beteungna nyeri bari jeung mural manehna dadalik deugan ka tukang bari brot bae utah uger mani nyembur kana baju kampret Kusmara. Jorok anjeun mah geuning baraya mani bau kieu utah teh manaya jengkol genjer lauk asin pedade. Aduh ampun. Kusmara miceunan utah dina bajuna. Nempo aya kasempatan Satya Awan maksakeun nyuruntul bari pereupna ngablesur rek ninggang kana dada Kusmara, tapi Kusmara ngarasakeun aya angin anu nyampek kana dadana. Sakilat manehna teh ngagiwar ka belah kenca atuh plos bae. Pereup Satya teh nganca tempat kosong. Kusmara gancang muterkeun awakna bari suku kencana ngaheumbat dina jurus sepak kuda bager. Hiuk cabrod. Au! Bujur Satya ditalapung satakarna. Atuh solontot bru bae Satya teh labuh nyuuh di hanapeun tangga cangkring. Bujurna mani prat-pret prot hitut. Wakatku teu kuat nahan ka nyeri. Bener kisilah mah jorok ning. Bieu utah ayeuna ngabekok mani kacida bau 7 rupa kieu kacipirit siga namanya. Kusmara ngagakak bari nungkup irungna sabab hitutna Satya teh memang bauna liwat saking. Siga nama lamun hitutna di jero walungan lauk teh bakal loba anu ngamang. Anu geulis ge milu imut bari nungkup irungna. Satya ngaunang hudang lalaunan. Awas ya, hiji mangsa, kuring bakal balitungan. Kitu nate bari ngacungkeun pereupna tuluy malik ka tukang bareng-bareng bae manehna lumpat teu sirikna notog-notogeun maneh bakat kusieun diudag ku Kusmara. Kusmara mah ukur nyerengeh we nempo kalakuan Satya anu jicir ti pakalangan miyuni hayam lisung. Anu teu kaop kabintih langsung bae mabur ngajauhan. Ret Kusmara ngareret ka Nyi Mojang anu lanjang tur geuretan beungeutna ngadaun seureuh. Alisna mani ngajeler paeh hideung kawas sireum keur baris. Tarangna teh jomen terangan ari irungna kuwung-kuwungan bangir kacida lambaina ipis tapi manis kawas kueh lapis. Pipina kempot ari gadona naog sapotong tapi aya beulah seutik dina tungtungna.
Kusmara jeung Nyi Mojang kalah silih pelong. Aya geter aneh anu ngadadak sumarambah kana sakujur awak saduana. Hiji geter anu karak karasa harita. Da can pernah kaalaman samemehna. Binih cinta karak sirungan. Dua hate dilimpudan ku parasaan anu teu puguh. Teu bisa pikeun dicaturkeunana kumaha rasana. Dan nu apal ukur Kusmara jeung Nyi Mojang. Hatur nuhun pisan ya Kang. Engkang parantos nulungan abdi tina jalmi jahat. Cek Nyi Mojang muka carita. Kaleresan wae akang teh ngalangkung kepalih dieu. Na kunaon atuh dugi ka eta jalmi teh bade ngaguna si kasalira. Eta teh anak buah Asep Randeg preman pasar anu sok pepenta duit saurna nya kanu daragang. Sumuhun, eta teh anak buah Asep Randeg preman pasar. Pokona mah kitu we ning preman kampung anu sok nyuhunkeun encis malakan jalmi nu ari calan di pasar. Oge kanu balanja ge sami wae kitu. Anjeunna teh ngudag-ngudag bae abdi, ku abdi teh ditolak. Ayeuna nembe pas abdi uih ti cai jol digusur we ka dieu ku manehna. Cek Nyi Mojang nerangkeun musababna. Oh, kutan kitu. Dupi salira teh linggih di mana sareng saha nami teh? Tanya Kusmara bari neuteub antep kana panaon cureleukna Nyi Mojang. Abdi mah ti lemur Cikuda Kang. Nepangkeun nami abdi teh Lia Wiliantini. Walon Nyi Mojang bari ngasongkeun dampal leungeun ka tuhuna. Akang mah pun Kusmara ti Jagabaya. Dua dampal leungeun patarema. Ser. Nud geter aneh anu tatadi karasa teh beuki tarik karasana. Kusmara jeung Neng Lia ukur pateuteup bari sasalaman manilila kawas numbung bapisah. Aku mah upami Nyai Neng dijajab uih ayeuna tos siang ieu teh bili sepuh Neng dedeupeun sarengapan eta raksukan teu payus katinggalna. Ceuk Kusmara bari ngalepaskeun dampal leungeunna. Mohon Kang, abdi regreg upami engkang kersa ngajajab mah margi abdi sieun jalmi tadi teh nyegat deui di jalan. Neng Lia bungah ngadenge Kusmara rek nganteur jajab manehna ka imahna. Dina kahayan kitu torojol aya nu datang. Kahareupeun Nyi Lia atawa Neng Lia jeung Kusmara Lukman. Duanana langsung malik ka jalma nu anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedengkeun leungeun katuh nama nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hei dede, eta keur naon padoduaan kitu ieu? Bae jeung eta rangsak palebah dadana kabayana. Ieu dikumahakeun eta teh Kasep? Sok bangor ih. Ulah waka salah paham bi, kuring manulungan. Jalma nu jahatna mah geus mabur. Oh kitu. Alasan atau napi alasan ye. Ya daripada padoduaan teu puguh mending jajan awug ibi tah nu amis raos kareueut matak dedeun sareng ieu tah kukurawu. Tapi ulah di mam ayeuna nya da ieu teh nuju saum. Engke we tos magrib. Dede. Pamirsa, wilujeng ngabuburitnya, wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Sok anu palai tajil awug tiasa COD sareng ibi bade di Amerika ge siap hayu. Dede. Pohara pamirsa. Aduh, ngacaprak we Bisarwiti ya. Kudongkapna Bisarwiti kapalih dinya urang cukapkeun heula atuh nya dongengna dugi ka dieu.
lalampahan ku Semara Lukman dina lalakon Jawara Kapidangdung bagian anu ka hiji eta nepi nu munggaran. Cagah urang tunda heula teundeun heula di handeulem sieum geus sampureun urang tunda heula di juang siang geus sanalaeun urang sampur deui engke enjing nya pamitayang harungan pamirsa. Urang keur ieu ka bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana parantos satya manco satya ngadaungkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran aki. Hatur nuhun pisan mugi-mugi atuh sadayana aya dina sagala rupi kabahagiaan, kasayan, kabarokahan amin ya robbal alamin. Sakitu nu kapihatur hakin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.